Bismillahirrahmanirrahim. Kadongdong kaca piring ka pasar meli selang. Bong abong rada peuting ngajawab salam meuni camplang. Para pemuda nu teu ngajawab salam isukan putus cintana amin. Para pemudi nu teu ngajawab salam isukan dilamar ku aki-aki amin. Para ibu nu teu ngajawab salam carogena nikah deui. Oge para bapak nu teu ngajawab salam ngenyot ududna sing tibalik amin. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak da sieun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Huwar rahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah wallahu a'lam bihaqiqatil murad labdun wa ma'nan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin lemur sumunutur ngidul bahe ngaler cobor ngulon muntas jalan kacaina. Ngaran sari katampian tina mijina saketi alun-alun sewu cengkal sapersep daria tatangga desa. Lemah luhur menangukur lemah putih menangukir di auran batu bulut sing karicep sing hariang tandang tanding lir orai sancamoyan. Sim kuring ti Cianjur turun gunung ungah gunung mapai lebak jeung bung bulang nete akar ngeming jangkar mipir pasir nulung kawing jisi lamping nepis wiring. Nyoga-nyoga ilemur Ciwangi ngarana. Anu mana waktu terus maju patumu-tumu zaman kaliwatan halodo kasilih ngijih ganti bulan ganti tahun disiksi ku menit dicacag gumangsa. Diwengku ku waktu yuswa urang sadaya teu karaos awahing ku genah jeung betah ku melenang di alam dunia. Sok sanaos dirungrung ku kabingung ditumpakan ku kasusah nete semplek nincak semplak itu salah kieu lain leuk eueuh ragap teu aya. Usaha di modalan badag tigicleuk leutik semuawana dagang timbul hutang tani timbul daki kuli oge tak-tak tai monyetan. Lumpat ka darat ti soledad gedig kacai ti gejebur balik ka imah nyarampak nu naragi. Tapi keukeuh sok sanajan kitu kangaranan manusia kumelenang di alam dunia kabeh oge hayang paambrok jeung kabunga. Sokomo urang salaku umat Islam kabunga hayang karandapan di dua tempat. Di dunia hayang pinangih jeung kabagjaan, di akhirat hayang kapetik hasilna ka ala buahna kapiboga ganjaranana sarta dipernahkeun dina tempat nu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ku hal eta urang sanggakeun puja ka Allah Azza wa Jalla, puji ka Gusti nu Maha Suci
Salawat mi wassalam muga dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadaya anu jadi mata khalangna dunia, anu janten rahmatan lil alamin, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahormatan anu utami tumbuhing tina ati sanubari kasanggakeun ka para kiai, para hujaj, para masyayikh, para asatid, para ajengan, para tokoh masyarakat, ibu bapak, pemuda-pemudi, remaja, putra-putri, sepuh miwah anom, tekakantun para murang kalih tehilap setap organisasi kepemerintahan mulai dari bawahan sampai atasan sipil maupun militer, bapak kepala desa dugi KRT-na, panitia penyelenggara sinareng jajaranana, oge pengatur waktu penata acara anu sami kusim kuring dipihormat kalayan ku Allah dimuliakeun, amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya diirodah tur diinayah ku Allah subhanahu wa ta'ala, dikersakeun kumpul ngariung patepung lawung patepang wajah hempak marbayak sadina ieu saah taya lintang nu jantan marga, lintang tinembungkeun sifat abdi salaku hamba Allah, ngagugurkeun kewajiban sejatolabul ilmi dina raraga mi eling kana dipedalkeunana baginda mulia paduka tercinta habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan najan capek teu dipalire tunuh ditahan tiris teu dirasa sing jadi tanda cinta urang ka Kangjeng Nabi. Ibu carinta ka Kangjeng Nabi. Uy, bara urang mah jawab deh. Nah, da mah rugi jadi ganjaran atuh. Bapak cinta ka Kangjeng Nabi. Menta nu kompak carinta teu ka Kangjeng Nabi. Tong bari nyentak atuh biasa. Ngomong-ngomong soal cinta, cinta teh aya 3 kriteria. Hiji aya cinta kapaksa, kedua aya cinta karena, katilu aya cinta seutuhna. Mana cinta kapaksa? Contoh jelema rumah tangga cek nunanya, nyi betah rumah tangga jeung salaki teh. Aduh bapak, dirasa-rasa rumah tangga 8 tahun lilana terasa hampa. Nah, cinta abdi mah bertepuk sebelah tangan. Ari kitu salaki memang bogoheun ka abdi, tapi abdina kurang pati bogo. Geuning sia daek dikawin, daek sote baheula dijodohkeun ku kolot, berarti kapaksa. Ke ari budak sabaraji ayeuna? Ari budak mah geus 5 edan sugan. Ngaku cinta kapaksa, ari anak geus 5 berarti palebah eta mah teu kapaksa. Cicing budak tong seureus ya. Kedua aya cinta teh cinta karena aya tujuan lain. Siga mana contohna ABG keur meujeuhna geulis kawanti-wanti endah, kabina-bina geulis bawa tinggal jadi endah, bawa ti kodratna mun ditilik ti gigir leungik ditetep ti hareup sieup di sawang ti tukang lenjang. Red kana tarang lancah mentrangan irungna kewung-kewungan pipi katumirian pamenteu ngadaun seureuk mundeureuh ngayun ka deudeuh. Was gula gumantung gadonog sapotong lamai ngagun dewa cangkeng nanga biola bitis nanga jantung cau mangala. Aduhai welah. Kira-kira pemuda harayang kawen waduhai. Harayang teu kudu karasep heula pemudana tuh. Ieu mah kanu geulis hayang ari cileus sagede-gede bohlam. Daekeun ge moal. Ngan hanya kal eta abg nu cantik jelita usiana belia daek dikawin ku aki-aki umur 85 tahun. Pedah aki-akina beunghar ce, lega sawahna, mewah mobilna, sigrong gedongna, bahkan si aki janji ka calon mitohana, mun aing jadi kawin kanyak manyeh, ke manyeh inyong bapana gua aing kamegahkeun. Dar hayang ka Mekah anakna dibikeun ka aki-aki, tungtung nama anakna pejet ka Mekah henteu, rugi eta mah. Katilu aya cinta teh cinta seutuhna. Inilah yang dimaksud dengan cinta sejati, inilah yang dimaksud dengan cinta hakiki. Cinta sejati ngabogaan 3 ciri sesuai sabda Nabi, sidqul mahabbati fi salasi khisalin. Ari ciri cinta anu sejati eta aya 3 rupi. Hiji ayah tara kalama habibihi ala kalami ghairihi.
Hiji ciri jelema cintana sejati ka baginda Nabi sok ngutamakeun parentah Allah jeung Rasulna tinimbang parentah anu sajayana. Pami tadi ibu bapak pemuda pemudi ngajawab cinta ka Kangjeng Nabi, yuk urang muhasabah diri, ngukur ka kujur nimbang ka awak. Sejauh mana kaki kita melangkah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Bu, rek nanya pemuda pemudi jeung ibu-ibu urang dieu lamun beres salat maghrib sok kamarana tah. Uy. Tah salat maghrib kamarana. Padahal Rasul marentahkeun di mana anjeun beres salat maghrib sing rumasa kana dosa nu dipilampah ti isuk dugi ka maghrib minimal ba'da salat kumah ku istighfar 3 balik. Astaghfirullahal azim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alai wali masyaihinna wali ihwanina wali jami'il muslimina wal mu'minina al ahya'i minhum wal. Alhamdulillah urang dia magaratol wiridanana alhamdulillah. Teu cara urang Cianjur ena teh keur usum di Cianjur mah euceul mun beres salat maghrib. Salatna bari culang cileung dasieun katinggalun hanca sinetron. Beres salat lain tuluy wiridan, balangkeun kopiah tilepan mukena, tilepan sajadah, babetkeun tasbih, inah ka tengah imah gep kana remote cetrek RCTI boy anak jalanan. Di Cianjur, di dieu mah pati beda. Kadua, ayyahtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Jelema ciri cintana sejati ka baginda Nabi sok mineng hadir dina tempat-tempat anu memang sering dilinggihan ku Kangjeng Nabi. Mana? Masjid, majelis ta'lim, majelis sholawat, majelis zikir, majelis qiraatul Quran. Alhamdulillah. Ya masih amang disampur ku tatangga, mang hayu urang rutinan. Aduh muriang jang. Mang rutinan, mang hayu pengajian lah laleur para roek. Ibu-ibu disampur ku tatangga isuk-isuk. Cek urang kapangaosan. Aduh rariweuh. Surup sia. Budak manianeun piring jerohaneun baju seusehaneun juk ti heula ke nuturkeun paneurinya. Ya heuh di mana-mana nuturkeun paneuri kehet. Manya nuturkeun ti heula sia. Mantog mah teu ieu ka majelis taklim. Tah di Cianjur nu kitu teh keur usum. Kana pangajian ogah wagah loba alasan tapi si eta lamun kana dangdut segut. Anu kitu di dieu aya moal. Aya moal. Insya Allah nu kitu di dieu moal aya anu ngaku moal. Katilu ayyahtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Katilu jelema ciri cinta sejati ka baginda Nabi sok mineng milampah perilaku nu dipikarido ku Allah jeung Rasulna tinimbang perilaku nu didorong ku hawa nafsu. Ibu barogan nafsu ibu. Nafsu ibu di mana halis nyingsat paron sigarek luncat bibir nyunghit nyarekan salaki nafsu tah. Salaki balik ti sawah mamah asak sanguna abah lapar. Teu neuleuh sia teh aing riweuh jeung peju bantuan ku sia. Mun aing boga pamajikan kitu diceumpal da. Bu, siapa skenario nafsu adalah iblis laknatullah. Berarti iblis bedegong ke manusia. Lamun kitu iblis mending aya mending eueuh di dunia. Ibu mending aya mending eueuh. Mending aya mending eueuh kasing harulang ditanya teh. Mending aya, bener mending aya. Naon sababna? Lamun eueuh iblis urang mah tulus dari manusana. Sabab iblis diciptakan ku Allah keur ngagoda manusia. Matak manusia lamun lolos dina godaan iblis, insyaallah mulyana mampu ngaleuwihan para malaikat. Tapi lamun manusia geus kagoda ku iblis, ulaika kal an'am balhum adallu.
bakal hina alabatan sato na'udzu sahawai cenah musuhna iblis. Kira-kira ibu daek jadi musuh iblis teu? Alim. Dia jadi baturna beureunan. Alim da betah puguh jeung iblis teh. Kudu hayang jadi musuh iblis. Musuh iblis jalma mulia. Kangjeng Nabi nanya ka iblis, "Pakam a'da'uka min ummati ya iblis?" Hai iblis, sahawe musuh-musuh anjeun di alam dunia ti golongan umat kaula? Iblis menjawab, "Anta ya Muhammad, anjeun pisan Muhammad, musuh kami panggagahna pangrongkahna." Nah, cenah Kangjeng Nabi mengasuh iblis panggagahna pangrongkahna sabab Kangjeng Nabi adalah khatamin nabiyyin sayyidul mursalin. Kangjeng Nabi adalah pamungkas sadaya nabi, pimpinan sakabeh utusan, bahkan Nabi adalah makhluk sempurna, manusia paling mulia. Yang ngomong-ngomong Kangjeng Nabi lamun anu apal budak 30.000 kontan sia. Saha jangaran Nabi urang? Woi. Saha? Tan maka jubeurem sabi ngajawab 30.000 ieu cokot. Burujang, ya. Buru. Sok tak kitu atuh. Sip. Ke heula tong kana duit atuh janji we salam heula. Sok. Assalamualaikum. 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 Wal anggeus tika subuh ge ieu mah. Manya uing assalamualaikum sia assalamualaikum. Sok ibu nyemah assalamualaikum. Ceuk pribumi teh jero assalamualaikum deui. Heuh dadeut ya. Sok sakali diang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tong nyentak atuh biasa we. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfi tuluy ke teu apa wa magfiratu. Cing aya kursi Kang hiji punten. Kursi cicing jang cek heula duit aja karek 20.000 tah pulangan eueuh lain mah pulangan atuh sok ka dieu Kang. Cing jang sok beh kala keheula sok beh payun calik tah ku bujur calikna. Saha Kangjeng Nabi urang teh kasep? Muhammad naon ieu teh? Nabi Muhammad. Tuluy ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namahan jadi 25 cenah. Saha ibuna Kangjeng Nabi? Siti Aminah. Pinter euy, ari bapak sa bapak? Bapak piraku teu apal? Mang Jaji. Tiraha Muhammad bin Jaji. Teu apal judul ya budak. Nabi urang teh Nabi Muhammad, ibuna Siti Aminah, ari bapak Raden Abdullah. Nah jadi Muhammad bin Jaji itu kumaha itu? Ari Jaji bapak saha tuh? Bapak urang. Oh, hampura. Ya salah tafsir budak ya. Pede teuing. Tuh aya kameramen sok. Bintang tamu. Anyakal tadi kopea aing malah. Eta duit rek dibelikeun kana peci arek. Meulina rek sabelah rek hiji. Edan meuli kopea hiji. Meuli kopea hiji rek kumaha ngasupkeun sia. Da buleud kos bola hiji mah sabelah kopea mah tuh. Arek. Sabar hiji meulina? Sabelah awas. Aduh ampun, asa ngawangkong jeung si Ohang aing mah. Heukeun bae lah jang da di kulian. Bener. Sanu nyaho Pak ya budak naik ka panggung ayeuna 5 tahun ka hareup jadi mubali gondang amin. Sangaran ujang? Aib. Al-Allamah, Al-Arif, Al-Alamah, Al-Aib. Gaya euy bener. Cita-cita yang jadi naon kasep? Jadi kiai. Alhamdulillah. Nabi urang teh Nabi Muhammad, ibuna Siti Aminah ramana Raden Abdullah, dilahirkan di kota
Malam Gajah. malam gajah. Malam Senin. menjelang malam Senin menjelang Subuh. benar 30.000. Nah, jadi 20 di saldona. Ibu siap rek nyawer sok kadekeun 10 20 bikeun ka panggung. Kusimku dibikeun ka barudak nu mampu menjawab pertanyaan agama. Insyaallah Bapak ikhlas, Ibu ikhlas jadi tiket surga amin. Amin amin mere hanteu. Surup aing. Ngiring jarah Pak Ustad ka Madura mangga ari ongkos teu mayar diajak moal. Ha kitu ibu ge sarua. Jang tong merong eta aing keung. Sing korsina aing penek nu dewek mah. Keur mah awak penek, bere kursi penek, beuki penek aing. Kalangan ku meja deh. Ah. Jing. Kasep saking budak teh. Aduh, Gusti nu agung. Kangjeng Nabi dilahirkan di kota Mekah malam Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. tahun. Gajah. Nah maka disebut tahun gajah sabab loba Pasukan gajah. pasukan gajah. Maknya gajah ngalalabring hungkulnya. Heuh, dodo ya, saya engge cap gajah aya nama. Cingjang. Sabab loba bala tentara anu ngaleutkeun ke ngabring teh negeri Yaman masuk kota Makkah, maksud mereka hancurkeun Madinah. kumaha ari maneh asup ka Mekah rek ngahancurkeun Madinah. Edan sugan. Numpak mobil ka Cianjur rek balanya ka Sukabumi lieur aing. Masuk kota Makkah maksud rek ngahancurkeun. Jang. Tah budak nu kopeh hideung ka dieu Jang, Ka'bah cenah. 10.000 buru ka dieu. Sok buru. Buru menang barokahna tina maulid ye didoakeun tu tinggal rea kieu alhamdulillah. Sok ka dieu buru. Sok buru. Jang. Sok Jang. Sanu mampu. Nu siap sasok. Wuih, mau ke jaket itu jaket Jang. Masuk kota Makkah maksud rek hancurkeun Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abroha teh Abdullah gagabah ting. Aduh ampun. Kendaraannya bukan onta bukan kuda tapi Gajah. tah kitu onta cenah deui gajah. Sakieu maleheung budak teh Pak, kamari mah sim kuring ngaji di Bogor. Kenapa cenah pemuda kelahiran Rasulullah sebut tahun gajah? Drengdeng teh 15 tahun kaharep sugan rek euceug ngajawab. Dikarenakan Pak Ustad, waktu Nabi Muhammad lahir itu banyak bapak-bapak yang memakai sarung cap gajah duduk. Salah ya teh kehead. Ampun ieu budak. Injang. Ka dieu malikna. Kanjeng Nabi adalah makhluk sempurna, manusia paling mulia. Ya. Kanjeng Nabi kasep rupina bodas ka beureum-beureman, da mulia urang mah teu bodas ka beureum-beureman tapi hidung budak teh. Teu disebutkeun geus kieu faktana atuh. Kanjeng Nabi mulia, urang hina, bener. Naon ciri mulyana Kangjeng Nabi? Lahir ka alam dunia beda jeung orok biasa. Lahir ka alam dunia lain tina palawangan anu sasarina. Nabi lahir ka alam dunia bersih taya kokotoran socana kengeng nyipat. Jimatan lain nyimatna. Urang mah dalam keadaan hina lahir ka alam dunia lain bersih taya kokotoran tapi mawa kokotor da bobolokot kuda. Bobolokot kudana. Budak kudarah soca masih aya kokotoran lain menang nyipatan tapi rametek carile tak cile ya teh. Nabi lahir ka alam dunia da mulia bersih taya kokotoran larangan kengeng nyepitan urang melahir ka alam dunia dalam keadaan hina larangan masih kene mawa cangkang kokotor cacangkang najis nyata larangan masih kene aya helm. Bener helm naon kasep? Helm naon? Uy kayete ing ing cenah helm motor sieu mah
kebayang aing lamun keluar tina orok niliang inung teh aya helman. Helm di dia mah kasepnya tak kulit nu disebut kukul. Nah. Kukulna kumaha cari kukulna? Kukulop. Kukulop teh nyata kulit anu nutupan ngahalangan kana sirah si eta. Wauh jeung si eta wauh. Wauh. Boga. Ga. Bener, normal. Belah mana? Belah hanapeun. Hanapeun? Bujak. Bener. Wah, antar saya kena budak teh euy. Anak mutnya. Nya heueuh ibu siga heureuy tapi heueuh. Naon heueuhna? Paingan Nabi mulia lahir ka alam dunia bersih teh kokotoran larangan kengeng nyepitan. Alhamdulillah. Ibu, sakumaha ibu ayeuna masihan ka ieu murang kali sing digentos ku Allah berlipat ganda amin. Rek ibu rek bapan masihan mah teu nyaho da budak nu ka hareupna. Beunta deui sia nempo duit mah maneh. Mangkaning can parat pertanyaan teh singjang. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia bersih taya kokotoran larangan kengeng nyepitan. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia sengit ambeuna wangi parfum kasturi alias mis. Nah. Mis. Nah. Mistik. Mistik. Allahu akbar parfum mistik sih mah. Misik non. Misik. Misik. Kangjeng Nabi mulia wangi urang mahina berarti bau ser. Ya. Alhamdulillah nami handai 100 sing barokah tidak menutup kemungkinan Allah Maha Benghar jadi 10 juta bulan ya amin. Kitu atuh nyawer mah ayeuna ta waktuna ka budak dina muludan disaksian malaikat rahmat jeung Rasulullah. Ieu mah nyawerna organ tunggal mere budut ka artis teu nyaah 100.000. Da aing ge nyaho mikeuna bari nyabak susu saeutik sia. Benar teh? Benar. Osok. Tara. Engke mah tong kitu deui nya. Kitu deui moal. Moal. Oh berarti osok. Pagi ya. Moal cenah moal kana susu deui engke mah. Aduh ya budak. Tanggung jawab pun ibu-ibu nu kiih maneh tanggung jawab. Injang. Lain bau hangseur atuh kasep bau bau haseup. Bau haseup. Pipir hawu ngane ngajero. Lain bau haseup, bau hangseur tapi bau seup. Bau hasem. Ieu nu paling parah, bau hasem cenah ibu. Berarti ngajuruna barang jeung ucing modal. Bau hanyir kasep sabab identik orok gubrag kalam dunia bebelokot kuda darah. Kangjeng Nabi mulia lahir ke alam dunia lain cerik lain seri nu kasep cerik apa seri? Cerik. Aya orok seri aya? Eueuh. Nya heueuh mah nya aya orok seri atuh. Kacipta barang gurudag teh ka alam dunia. Kabur sabidana gesok. Bapana luncat kana janela, indungna nyeri-nyeri ge lumpat kaburuan. Naon ieu teh riweuh? Eta cenah orok kasurupan. Eueuh kabeh ge ceurik heuh. Tapi Nabi beda, begitu lahir ke alam dunia 12 tangan apa kana bumi, 2 nana pameun tengah ka langit bari ngucapkeun takbir. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itulah yang dibaca oleh baginda Nabi. Sok dijieun doai salat, ibadah, doai titah lebay maneh mah. Doa naon cenah? Iftitah. Ibu iftitah. Kan bae lah. Ngaranna ge budak atuh. Jingjang. Alhamdulillah. Cag. Jadi Nabi urang teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayang urang jadi jelema nu salamet di alam dunia hoyong. Kangjeng Nabi berpesan namun orang hayang salamet di alam dunia hiji kudu loba ilmu. Bener eling heg. Ujang loba eling loba teh eling. Ba eling. Jeung teu
Ari subuh osok berjamaah. Sok. Osok berarti Ling. eling. Lamun teu berjamaah berarti keur teu Eling. keur teu eling. Aduh. Naon cenah ilmu nu panggeulana kudu ku urang digarap di alam dunia. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Pangheulana pisan wajib ka manusia ngawauhkeun dirina ka Sang Pencipta kalawan pinuh kayakinan sok dijieun dirangkum dina rukun Man. Sabaraji rukun iman kasep. Genep. Hiji iman ka saha? Allah. Iman ka Allah diantarana wajib nganyahokeun kana sifat-sifat nu wajib di Allah sabaraha hiji? 25. Limaan aing. Beriji 20. hiji Allah wajib kasifatan ku sifat Jud. 2 Kidam. Bako. Muholapatul lil hawadisi. Kiamuhu binafsihi. Wadaniyat. wadah niat kiamuhu binafsihi tuluy Wahdah niat. wahdah niat wahdah niat kudrat Irodat. Ilmu hayan sama. hayat Hayat sama. Basor kalam. Kodiron. Muridan. Aliman. Hayan samian. Basiron. Basiron. Mutakabiron. takbiron karuron ayo heron ron terobsesi mana mah kuron mutakali Man. 40.000 ya budak nu naik deui cepet jang kahayang maneh mah tuluykeun lanjut nyaho dan ningali cepet maneh mah lanjut apal aing ge lah mun eueuh deui duit mah atas we duit ka dieu sing jang aduh kadua iman teh ka saha kasep iman ka para malaikatna malaikatna saha Jibril. Malaikatna Allah diantara malaikatna Allah tugaskeun ku Allah nurunkeun wahyu jeung ngarencangan nabi waktos Isra malaikat naon Jibril. bener 45.000 taladang Jibril tugaskeun ku Allah nurunkeun cai hujan jeung rezeki malaikat Mikail Mungkail Israfil ditugaskeun ku Allah niup sangkakala trompet sangkakala niup trompet wah nu tahun baru niupan tarompet kabeh Israfil sia riweuh Israfil kabeh yeuh sangkakala Ijrail ditugaskeun ku Allah nyabut nyawa sakabeh makhluk termasuk nyawa sia ka aing ditah paeh ti heula ieu mah nyabut nyawa sakabeh makhluk termasuk nyawa hek manusia tuh ingan sia ibu Allah papecuanan tanya nyebut tungtung hungkul manusia bisa salah tafsir sok contoh di Cikalong istri jangkung adeng pangawakan bang halis ngejeler paeh dalam menghirup maperkan teh ari ngaranna teh Ibu Hasanah ari Hasanah teh alus iskud baik hebat sae Hasanah teh ngan tatangga nyebut tungtung hungkul anah cek tatangga teh anah ka pasar yuk hayu dijengjengan bawa ku anah sadari we ajengan mah naon kiai make seuri ka abdi eta teh rupa geulis ari ngaran hahalaeun kumaha kitu anah hartina teh bulu baok sok buka napatul muin ge sarua bulu baok anah mah maaf budak lamun can boga tong ka seuri bisi bapa jeung ibu ngarumah saboga balik ti dieu sunah rasul entengan kuno badag krok potongan dimohek diuntun silahkan ibu-ibu mah punten sunatna didudutan Ustad peureuh sararese supados rada gampil dileob heula cobi tah gara-gara maneh si aing jadi ngomong kadinya manusia tumiba ka manusia maut ngaranna mangkaning maut ngadodoho datangna tara meret
pol. Oh, 50.000. Cak. Hiji iman ka Allah, dua ka malaikat Allah, tilu ka kitabna Nabi. naon kitabna Allah teh? Panduan kita semua adalah Al-Qur'anul Nungkil. Al-Qur'anul Hakim. Hakim, Ibu Hakim. Hek wae rek Karim, rek Hakim, rek Mubin, eueuh nu ngalarang. Naon? Karim. Geus we Hakim atuh maneh teh. Karim, Hakim, hek we mana wae sarua. Ngomong-ngomong ye 15.000. Sabaraha juz Al-Qur'an kabehna? 30. Hebat. Iya, 5.000 heula nya. Suratna sabaraha ratus kasep? 3.600. Lah loba teuing. Suratna sabaraha ratus kasep? 300. Sanu mampu sok 20.000 jang. Ka dieu. Sok buru naik. Tah kitu atuh. Ya hebat. Sok jang. Palih dieu tah calikna palih dieu tong ngareneng di dieu. Palih dieu sok ka dieu tah punten-punten atuh ka uing teh teh. Gede gue emang ai teh tungul bagaimana itu hidung. Aduh. Deh persis Upin Ipin euy. Injang. Sabaraha ratus Al-Qur'an teh kasep suratna? 114. 114 cekel ye 20.000. Panas aing. Sabar we atuh. Da kumaha atuh? Ilmu pan. Ayatna sabaraha ribu kasep? Genep ribu, 660. Alhamdulillah. Tepuk tangan atuh. Iya generasi Islam teh. Baru ngah budak tadi embrakan kos Japati gaynya. Jadi 40.000 tanu ujang. Nya alhamdulillah. 40.000 lamun ku 5 cuti isuk tepi ka lohor heueuh. Ieu mah ngajawab Al-Qur'an sekian jebet. Hurufna sabaraha juta kasep? Wah, Bejaan tong. bejaan. Bejaan bener? Bener. Rek mere sabaraha ka uing maneh. Da mahal ilmu teh. Sok 50 lagi embung aing nya. Arek di bejaan 50.000-an arek. Walanya. Moal nyaah kana duit. Aduh, Gusti Nu Agung. Sok dibaca kasep Al-Qur'an. Sok diejah dilancar. Sok mimiti. Sok ngejah heula kabeh ge nya. Ari ngejah Qur'an ti kenca ti katuhu. Woi, Ikatuhu. ku huruf Alhamdulillah. ku huruf naon? Alif. Alif hayoh ti kawala dolin in jadi alif kabeh. Tari dong huruf hijaiyah alias huruf Arab. Arab. Tadel putakta ibu huruf Arab. Hadirin yang berbahagia. Jingjang. Tong gagaro wae atuh. Eta mah sih mau pabinihan geuninganan. Dilajah kitu suku. Kan bae jang lah. Huruf naon cenah kasep ngejah teh? Huruf Arab. Sok baca ieu. Alif lam jabar al ha mim jabar hamdal ps du. Alhamdulillah. Hebat. Naon cenah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayeuna lain Quran tapi diejah ti katuhu ku huruf Arab bener mah. Ba jabar ba tak jabar tak kop jabar ko. Takol. Jadi takol maneh mah. Ba jabar ba tak jabar tak kop jabar ko. Kotaba. Dibalikeun jadi aing lieur ieu yeuh. Ieu takol ieu kotaba naon? Batako. Kitu batako kitu naon hesena. Ayeuna punten Quran diejah ti kenca kulaten ecreug moal. Moal. Tatangga di ditu di Cianjur rek maca Yasin malam Jumat diejah heula ti kenca kulaten. Y A S I N. Ya A si in. Ecreug teu? Teu. Heeh mata ngimankeun kana Quran teh kaji lebih dalam ilmu tata cara baca Al-Qur'an karena Al-Qur'an dituntut macana kudu sempurna mungkin warattilil Qur'ana tartila wajawidil Qur'ana tazwida. Leres? Leres. Leres. Aduh Gusti Nu Agung.
Alhamdulillah. Ibu, Quran lain bahasa biasa. Al-Quran adalah kalamullah, ayat-ayat suci. Lamun beda baris, beda huruf, bakal beda arti jeung beda makna. Tong boroning Quran bahasa Sunda we, beda huruf, beda baris, beda makna. Sarua huruf, beda baris, beda arti. Sasag, seseg, sisig. Naon ari sasag? Anyaman tina awi paragi moekeun opak. Naon ari seseg? Anyaman tina awi pagar di sawah paragi ngahalangan pabinihan. Naon ari sisig? Bako sagede inung leungeun nyengkil dina bibir sinini, nu kitu disebutna sisig. Bener. Gidig teh salaki ibu mawa tali ka sawah rek meungkeut tuturus jeung salaki ibu teh reketek. Naon hartina? Nandakeun eta bahasa teh nyaeta kana meungkeut pageuh. Ganti hurufna rukutuk. Naon? Sok. Komo Quran. Matak tadi alhamdulillah guru kita semua, alhamdulillah al-mukarram ngalantunkeun ayat suci, mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun yuswana amin. Dibarokahkeun ilmuna amin. Urang sing kabulateran anu ngupingkeunana di padang mahsyar engke kenging syafaat yuh Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Hayang siga kiai cara tadi kori hoyong. Ayo. Sok coba baca heula Fatihahna maneh. Bismillah heula kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Siga ngobrol maneh mah. Kumaha lamun kori na panggung Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cek maum ditu tihanap teh cek eta nu mustame tihanap bari mabetkeun sabatu Allah. Matak sing sae nya alhamdulillah. Sok imankeun kana Quran teh sing sae tata cara baca Al-Quran. Ibu arosok maca Quran bu punten osok. Getol kedul. Getol alhamdulillah. Sok di mana abdi maca tungtung ayat Quran jawab ke ibu sing tarik ngarah boga ganjaran Allah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti gartol urang dia mah alhamdulillah. Hiji deui bu tungtung ayat Quran jawab Allah mun lain entong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa unang kawarung mayarsabun. Benar, berarti ibu paham Quran. Kade di Allahan upaneuri. Sabab lamun anca kieu macana wa unang kawarung mayar sabun. Ulah kena-kena dilabgamkeun wa unang kawarung mayar sabun. Kade bu hati-hati. Naon sawabna? Sekarang ini punten bu lagi perang ideologi. Terutama ayeuna keur perang akidah dan keyakinan. Mereka walang tardoan kal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani muaridon sampai hari kiamat ningali kasuksesan umat Islam. Matak berbagai cara generasi dibombardir ilmuna jeung mentalna dirusak. Bo, sekarang ini lagi gempar Islam Kristen Ortodok. Kumaha cenah Kristen Ortodok dangdanana siga ibu kitu. Marake jilbab, marake gamis. Naon modalna? Injil disalin dengan bahasa Arab dan dilantunkan seperti qori dan qoriah. Nu teu apal bahwa eta Injil apa Quran, mangkaning Injil nage lain Injil anu murni ayeuna. Ku ibu dijawab, Allah lambat laun mereka rek ngamusrikeun jeung kafirkeun urang. Naudzu matak nyimankeun kana Quran teh sing getol maca Quran jeung evaluasi tata cara baca Al-Qur'anna. Amin.
Amin. Tuluy. Jadi kembali hiji musuh iblis saya tadi teh Kangjeng Nabi Muhammad. Kedua sa musuh iblis, saur Kangjeng Nabi sade iblis musuh anjeun di alam dunia di golongan umat kaula iblis menjawab al-alimul amilu bil ilmi. Nyaeta jelema anu luhung ku ilmu, jembar ku pangabi, sugih ku yaitu para alim ulama, para kia, para ajeng, para asad, tid, para ustad dan ustad, jah, ustad dan ustad, ngawe mana ujangnya ka kiai, dede, kakuring moal ngewa, tong kadieu tuh ngaliukna ka dieu, kakuring moal ngewa, moal ijid. Mual geuleuh, mual sebel, mual mahanan, si lain mah cenah nyaah ka aing tapi mual mahanan. Hei dada atuh bahanan bener doa da duit masih dipenta deui meureunnan. Itu nya Kasep bener. Nah naon cenah ancaman lamun orang jauh ti para alim ulama Kangjeng Nabi ngadawuhkeun sayati jamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i, akan datang suatu zaman pada umatku di mana umat tersebut jauh ti para ulama. Taradaek datang ke majlis taklim, taradaek rutinan, taradaek ngaminggu, taradaek tolab ilmu, mangka jalma anu kitu bakal diturunkeun ku Allah tilu pirang-pirang ancaman. Satu ancaman dari Allah, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, bakal diangkat ku Allah berkah tina kasabna, kesang badag, kesang legit, urang ayeuna kesang leutik, usaha capek ka itu kadi tapi kurang barokah. Naudzu profesi boga keahlian aya potensi cukup tapi nu ngulikeun berkah teu. Usaha eukeun imah pageuh pake beuteuh, pamajikan beger barokah teu. Ibu salaki usahana maju, salaki usahana maju, duit miliaran sawah hektaran, gedong sigrong, mobil pabalatak, tapi kakeur ibu HP Nokia, mobil Yaris Toyota, makan silahkan ibu setiap makan di rumah makan Ampera, kasur busa paragi sare merek Alga Spring Bedna nikmat teu. Can puguh jadi kanikmatan naon sababna? Kekeh dahar teu mirasa sarekna teu tibra sabab ngareungeut salakina pedah loba dunya kagoda deui ka budak SMA. Kumaha geus kitu? Barok ngahna ulang Kadua, yusallitullahu ta'ala sultanan zaliman. Ancaman ti Allah nomor kedua ketika enak jelema jauh tir para alim ulama taradaek ngaji taradaek tolab ilmu bakal dijenengkeun ku Allah di daerah hiji wilayah bahkan satu negara pemimpin yang dolim terhadap rakyatnya. Kumaha jelema pemimpin anu dolim teh Kasep? Teu nyaaheun kanu jadi rakyatna. Jadi pejabat lain mangpang mungpung hayang ngasejahterakeun rakyat tapi ke arah memperkaya diri pribadi. Naudzu akhirna dicianyur loba jalan teu angeus, loba jalan teu angeus. Naon sababna cenah loba jalan teu angeus? Ieu cenah ko aspalna ka uyup. Nah aspal ka uyup pan pait hideung kentel atuh babari saya teh jual aspalna beulikeun kana kopi heueuh ka uyup. Koralna kadaang, napan koral teh teuas tina batu atuh babari jual koralna 2 engkel we lumayan 1 juta beulikeun kana sukro pan rangu heueuh. Tah contoh nu kitu pejabat anu dolim teu nyaaheun ka rakyatna eta efek tina naon? Urang salaku rakyatna jauh ti para kiai jeung para alim ulama. Katilu ieu nu paling keung, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Ancaman ti Allah nomor katilu lamun urang jauh ti para kiai para ulama nomor katilu urang bakal dimautkeun ku Allah kalawan teu mawa iman alias suul khatimah. Naudzu billah. Matak ujang kudu rajin sakolanya ya. Rajin ngajinya mun bisa mah 3 kolanya 3 kola arek naon 3 kola isuk sakola SD sakola SMP beurangna sakola agama alias ngaji jeung ibadah majelis taklim teh katiluna boga pabrik koka
Wala. Amin didoakeun lah. Tuluy jang. Tuluy. Katilu, saacana musuh iblis nomor katilu. Musuh iblis nomor katilu teh iblis sa musuh anjeun di alam dunia ti golongan umat kaula. Ceuk iblis ngajawab, al muadzinu lillahi fi khamsi sholawati, yaitu manusia yang senantiasa mengumandangkan suara adzan di setiap datangnya salat fardu yang 5. Waktu Sabaraha waktu salat? 5. Lohor, asar, maghrib, isya. Subuh Lohor berapa rakaat? 4. Asar, 4. maghrib, 3. isya, 4. duhur. 4. Bener. Subuh 2. jumlah 17. 7 11 rakaat. 17 rakaat gitu. Bisi 17 Agustus pan riweuh aing. Dar marawa bendera ka masjid rek naon. Ka mana kasep jelema yang hareupna salat? Ka kiblat. Ka mana kiblatna? Uy. Ka'bah. Ka'bah. Ka sa? Ka'bah. Ka'bah bener. Ka saceuna kasep? Ka barat. Ka barat. Geus puguh ka Abah ka Ka'bah. Ka barat. Ka Ka'bah, bener. Bener. Ibu hayang ditarampi salat urang ku Gusti Allah hayang. Allah mere beja dina hadis qudsina, innama ataqabbalu sholata mimman tawadda'a biha li'udmati. Pastina kami narima kana salat-salat hamba kami, salatna anu sopan santun bari ngagungkeun ka kami. Osok nu kasep salat. Sok coba praktekeun. Sabab salat anu sopan tilu rukun kagarap kabeh. Rukun pakli, rukun pagawean. Sok nangtung. Oh dinyalah tarada bersih sakitu mamusan sok. Tunah lah duitna. Nyekal duit salat teh. Di mana inung leungeun posisina di mana urang ngucapkeun takbiratul ihram. Sholli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah. Buru atuh cangkeul. Hantem nyiksa dewek maneh mah. Balikan deui ah. Allahu akbar. Tukang teuing euy sakita. Allahu akbar. Sok ka mana unana? Kakeca kedeungan saeutik. Kakek ini dibesot ka dieu atuh. Tah eserkeun ieu. Tilepkeun itu na ngebadu ka batur tah. Ruku jang. Aduh eta ngenyod heula. Ari maneh rek ka mana ruku? Ya. Ruku teh kumaha ruku? Enggeus nangtung deui sok tatih. Ruku heula ruku. Tah heuh dongkok ruku teh. Tong luak liuk atuh salat maka dinya nempona. Tah sedeng sakieu masuk. Sujud. Atuh nangtung heula. Pantas ruku teh. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Kakarek sujud. Jeung disenal sieun mah salat teh alus. Aduh, kan besok. Geus lah. Karunya aing. Sok calik deui. Nah, 10.000. Cokot, uluh ringet kana duit sorangan tadi. Di kabawa ku aing ngeureunana. Kitu jangnya. Nya. Pan ibu kunaon dipetakeun kieu? Aya jelema teh salat takbiratul ihram kieu. Allahu akbar. Oh, narek ka mana sia teh atuh? Kade Rukun pakli diantarana urang kudu madep ka kiblat. Ibu garaduh kamar paragi salat di imah gaduh. Atos dipadom teu acan kiblatna. Atos dikompaskeun atos. Kade asal ngulon. Ceuk ngiring salat. Atuh sok salat wae. Ka mana euceung kiblatna lah asal ngulon we. Rata-rata tah. Gerawan kiai, gerawan santri minimal amil, pamil. Ulah engke abdi terek sareng kadongkeun kakarek diarahkeun kiblatna. Ayeuna abdi salat hayang kiblat lempeng ka Baitullah. Sok sieun teu ditampi salat abdi hanas jawe capek teu kapake salela ieu salatna teu kiblat ka Baitullah. Kudu boga rasa keung tepi ka dinya. Gaduh kamar khusus paragi salat gaduh. Kade salat hijikeun jeung goah jeung gudang. Anyir di kamar pangsolatan aya garpu, lingis, sapatu bot, parang. Naon deui? Dudukoy. Naon deui? Arit.
nya maneh mah aya arit di kamar paragi salat teh. Ngaku ya. Boyong wadah beas di kamar paragi salat. Ari pas ruku kadupak turupna golomrang. Katoong si boyong. Eta keur ruku lain maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Eta keur ruku macana subhanallah. Satengah letter deui. Usum mah salatna. Moal. Di antara salat lima waktu nyata utama dilaksanakan awal waktu berjamaah di Masjid. nya heueuh mah nyana elep atuh. Masjid. Belah mana masjidna di dieu kasep? Belah dinya. Nuduhkeun teh ku hulu sih mah. Boga curug teu? Sok coba belah mana? Kumaha lamun inung leungeunna bentik coba belah dinya. Urang teh ka itu, Pak Ustaz sanes belah ditu, tinggal curug na cenah ka dieu, inung leungeunna belah ditu. Masjid naon ngaranna? Masjid Ar-Rahman. Ar-Rahman. Alhamdulillah. Oh sok berjamaah di Masjid Ar-Rahman. Sok. Maghrib sabaraha jajar? 3. Isya 2. Maghrib 3 Isya 2 ngurangan sia. Subuh 3. Tapi alus 3 naik deui tah. Maghrib 3 Isya 2 subuh 3 ngan aing palebah subuh curiga ieu. Teuing 3 jajar teuing 3-an ngajajar tah. 3-an Jajar. paingan atuh. Ke eta nu adan subuh teu bika 3-an ngajajar nu adana pemuda apa aki-aki? Aki-aki. Eta panyakitna geuningan anu anyanya ai. Sabab hayang sukses berjamaah, kuncina sukses berjamaah, fasilitas ada, bayang ada harus maksimal, harus memandai. Tuluy anu muadzin nu adana kudu hebat, nu adana kudu hebat. Mun bisa mah budak ngon. Bapak-bapak silahkan bapak-bapak anu adan tapi lantang pasehat. Naon sababna? Muadzin di setiap masjid laksana komandan di setiap kesatuan batalion. Tingali komandan batalion. Matak di akademi militer ada usia terbatas di mana tidak mampu menjadi komando dan usia sudah rapuh, silahkan bapak pensiun. Gitu, matak gagah lantang komandan. Angkat senjata. Baik. Maju jalan. Tong nempok saya tidak mau bisa maneh mah. Ngawaro anggota na tidak komandan gagah lantang. Sarua nu adan oge ibu di masjid. Kohkol genah nangka kolot bari garing bedug manteng minang kapen wadan pemuda atau bapak-bapak geunah sorana ditakol kohkol jeung bedug teh geunah torong tong tong tong. Torong tong tong tong. Mana bisa tuh? Torong tong tong tong. Sian. Kita nakal bedug hitut. Torong tong tong tong. Coba ieu nyeng serikeun teh. Torong tong tong tong. Du. Tidak gor eta mah sirahna. Dug. Adan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Di bumi ngupingkeun Gusti eta teh sahan wadan kohkol ngentrong bedug ngagendrung ngaheurang adan anu merdu. Jangankan kita sesama umat Islam yang sudah punya dasar keimanan, kafir Yahudi jeung Nasrani bisa tersentuh hatina masuk Islam gara-gara mendengar merdunya suara adan. Bener? Ieu mah geus puguh iman sok ka madrasah nu adan ngahaleuangna camplangnya heueuh mung. Siga komandan geus 80 tahun, gigi ompong, pipi kembong, nangtung ngarampel, ngomong balelo, nyiapkeun anggotana. Angkat senjata. Ngemat. Manyun nyalan. Goblok jeung anggota sepak ku aing komandan ge malah. Sarua nu adan ku naon saja tiluan ngajajar subuh.
buah-buah nu di imah teh satengah ngalelewe kanu adan teh heueuh da eta nu ditakol kokol nang kangora kabaseuhan bedug soeh kahujanan ari nu adan subuh adan aki-aki hujan ngaririncik batuk deui nuh bedug soeh kokol nang kangora teu indah trek tek 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 blek sok bedug soeh takol blek 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 trek tek 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 blek jeung dikanamikeun batuk gede menitarik batuk ti Mang Adan as-salatu khairum minan naum cek nu di mate anjir asa dipepene ieu mah jeung nemalana teh badagong kamu adin teh aki ari kieu carana mas teu salat ge teu naon-naon gobloknya matak jadi tukang adan pemuda mun bisa mah adan teh ujang kasep nya kasep arek jadi muadin arek bade sok coba kumaha adan teh adan Allahu Akbar. maneh coba sok 5.000-an adan 5.000-an era euy Allah Allahu Akbar Allahu Akbar sok Allahu Akbar Allah maneh mangajak lebaran dah mah urang mah nyontokeun kalimah adan teh takbir pangheulana lain turutan lagamna atunya lain ulean beureun isukan aduh Gusti nu agung kunaon cenah subuh adan aki-aki ngareuyeuh wae ulah ku pemuda lain ari geus pemuda datang ke masjid pangheulana mun bisa mah meh aki hudang teh pemuda ka hareup pangheulana imah Gusti aki deui daripada doraka kabeh aing deui matak surup geuning tarhim teh ngabejaan waktu hadirin geura-garuga tos garugah mereka marana we damah mangga geura-garuga margi waktos di masjid dina jamna parantos leungit deui goblok di peulaan deui anu maok jamna aduh soak pemuda yang hebat insya Allah ibu hayang ibu boga salaki boga gelar di akhirat hayang teu hayang boga jabatan teu hayang boga lisensi pikeun nyapaatan ibu hayang jadikan ibu boga salaki sebagai imamal muttaqin naon pamimpin anu bertakwa pamimpin rumah tangga lain dengan saukur siaga di dunia tapi siap memberikan syafaat di akhirat hayang teu boga salaki kitu daftarkeun isukan jadi muadin sok kumaha carana ngobrol jeung RW ngobrol jeung DKM Pak RW Pak DKM tugas rona teu aya ka hareup merangkap adan subuh alus teu eta jadi barisa kabeh adan Kang naon ayeuna Akang giliran ronanya heeh Akang jeung adan subuh saya nama heuh kan bae atulah kumari adan teh lah adan we atuh Akang asal adan dar teh salakina adan subuh teu diajar heula lagamna teu latihan heula tapi kasaka inget atuh poho tungtung keur adan teh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu somad ada poho deui naon aing teh cenah ka itu teh tamatak dialajar kasepnya ari bagian beurang pemuda adan lohor ceuk pemuda mau acara si amang make lagam teu inget mah teu bisa mah aing sin poho tungtung rek lempeng we aing mah adan teh moal make lagam sok pecakan pemuda isukan adan lohor lempeng teu make lagam dijamin riweuh we Cianjur kamari aya di ditu adan lohor panas we gerwok kana mik aya adan teu make lagam jol gorowok teh Allahu Akbar Allahu Akbar tuh ibu-ibu teh riweuh marawa emer di caian naon eta ibu eka huruan lain eta di masjid ting demo ting kasurupan padahal adan jadi penting seni dina agama bener bener ya adan henteu pemuda teh kudu hudang pangheula na mun bisa mah memes subuh geus hud geus hudang ujang lamun sare sorangan hudang osok duaan osok sorangan jadi sare sorangan hudang oge sorangan pernah sare sorangan hudang duaan pernah encan
Encan. Makanya ho encan budak teh. Ujang pernah? Pernah? Henteu. Oh berarti poe keneh alus budak. Nya. Alus. Ulah eleh ku hayam pemuda mahap. Hayam mah tinggal di jam 1 peuting hudang kongkorongok, jam 2 peuting hudang kongkorongok, jam 1 peuting hudang kongkorongok, jam 4 menjelang subuh hayam hudang kongkorongok ceuk hayam. Ceuk saha? Cek hayam. Ka aing nyebut hayam. Astagfirullahaladzim. Nah, ya ku telanggas ari maneh. Aing tadi nyakeun dangdan teh Cianjur ka dieu teh. Tega bener ya budak. Manya hayam jawerna hideung. Cik diplomasi saeutik bahasa teh pani mah keur nyantokeun ceuk mau balik sorak hayam gitu, lain ceuk hayam. Ku pamajikan mah aing diembep-embep di iyang-iyang. Nya iku maneh hayam. Maneh sia careuhna sok daek. Sok coba careuh kumaha? Aduh. Lamun urang apa kana sora kongkorongok hayam eta hartina kurang leuwih ayyuhal ghafilun qumu lil pala. Wahai manusia yang sedang lupa kepada Allah, yang sedang lelap nyenyak tidur, bangunlah di keheningan malam, raih kebahagiaan dengan melaksanakan salat tahajud. Itulah ibadah paling indah. Intidor salat ba'da salat, menunggu datangnya fardu subuh, sabada ngalaksanakeun salat hajat, salat tobat jeung salat tahajud. Jadi nomor katilu musuh iblis teh tukang Ibadah. Kang Adan. Opat. Sacan nomor kaopat iblis musuhan jeung di alam dunia. Iblis ngajawab deui, sabun nasa'a fi ta'atillah, yaitu pemuda dan pemudi. Walaupun di usia muda tapi sudah berbakti kepada Ilahi. Hartina budak ngorak gatol ngaji, gatol sholawat. Ayak ujang maca sholawat. Sok 10.000 sholawat naon nu apal? Tuluykeun atuh. Ya Habibal qalbi, ya khairal baraya. Lanjut. ya Habibau. Lanjut. Ya tuh ya. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi salam alaika. Nyaut ngaitu nama, nyaut ku saginju-ginjuna. Aduh jang, teu apa sholawat manasid atau sok lanjut nasid 20.000 siap nasid dia. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Semoga mengalir keberkahan dalam hidupku atas pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Lanjut. Ya Rasulullah, ya Habib. Pas. Pas. Lanjut pas. 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 Hinyi nih. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Lanjut. Lanjut. Pas. 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 Barjanji ya. Marebun. Bismillahirrahmanirrahim.
abtadi'ul imla bismidzatil aliyah. Sol walai. Tuluikeun. Ka Kela sok loading lah loading. mustadirong paidol barokati ala masa anala. Allah masya ana lahu masya Allah. Aduh, aing melieur ah. Jadi ruksak ieu itu bar janji ya. Geus lah, teu mampu we lah. Poho. Tapi apa? Apal. Oh, grogi henteu. Teu. Henteu, berarti poho bener ieu mah budak. Kada ulah pohoan, penyakit pohoan teh gawat teh. Duar teh kacai pohoan. Ah beh teu pohoan sagala tuliskeun ku aing mah cenah. Anuk tuliskeun sampaikeun. Kolor sampaikeun, samping sampaikeun. Keluar dari WC anjir ulah alin sia maneh. Ada pohoan. Injang. Leuy. Ya salawat mogok lagu, mogok nasid mogok. Ibu punten garadu hutang teu? Garadu hutang? Hutang teh hutang duit hongkol, hutang jasa ka indung kanu jadi bapak. Hayang buru-buru punah hutang. Hayang ancur kabingung, hayang punah kasusah, hayang laksana cita-cita, hayang diijabah doa, bijahi Rasulillah atas keagungan Rasulullah urang sing mineng maca sholawat. Imah surup, imah ngontrak motor kredit, bayaran PLN kan nunggak ke 2 bulan, motor 2 bulan can bayar angsuranana dari isuk-isuk teh disetatar ngabing bangkeun di haneutan teh, setoran cek pemajikan akang bingbang setoran era ku tatangga buut orang menang nganyuk gorolongkeun prelok gorolongkeun ku salakina pas direm sakalikeun kiri dit cenah tuh kanyahoan. Gusti nu agung ibu urang maca salawat yuk sarangan yuk ngarah barokah hirup urang amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa napasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Mudah-mudahan ijabah sadayana amin. Bijahi Rasulillah ancur kabingung punah kasusah kabayar hutang ijabah doa laksana cita. Ujang hayang jadi naon cita-citana ieu? Polisi. Walah polisi, woi, wah nilang ka aing yang kemah. Ibu punten ya, ngomong-ngomong polisi kebenaran si Ujang. Ayeuna keur musim operasi zebra menjelang tahun baru. Awas, mereka kota pemuda-pemudi bawa helm pakai, spion pasang 2 nana, STNK bawa SIM kudu boga, pajegna jalan, motorna alus, layak pakai. Naon sababna? Loba ditilang ayeuna tuh. Kamari tetangga kuring ditilang. Kurawok teh nelpon, "Kang punten tulungan." "Naon?" "Abdi ditilang, meureun SNK meureun teu dibawa." "Dicanak SIM boga, helm diango, Kang." Spion dipasang 2 nana. Sugan pajegna jalan. Nah naon atuh sangsina make ditilang? Pelanggaran. Naon? Peda abdi teh mau motor Honda, jaket Suzuki. Goblok jeung kitu cenah. Manya eta ditilang pelanggaran motor Honda jaket Suzuki teuing cenah. Geus eueuh gawe meureunan. Cek uing teh sok atuh tempo eta polisi maka moal buku tilang teu mawa pulpena tempo. Oh Kang bener polisi ge sarua pelanggaran heuh balikeun we mah. Pak naon? Bapak nilang saya pelanggaranna pedah motor Honda jaket Suzuki. Iya. Bapak juga pelanggaran.
naon saya pelanggaran saya? Bapak polisi, pulpen pilot. Tetulus nilangna satu-satu. Liur budak. Mamane heula pikir ke bakal seri sorangan jadi mah maneh. Aduh ampun aing lah. Sabun nasa fi taatillah. Bahkan pemuda yang hebat adalah pemuda yang sopan santun terhadap orang tua. Ujang boga indung. Boga. Sabaraji ujang boga indung. Iji arek namahan moal. Kumaha bab? Moal. Kumaha bab? Pak. Kumaha bapak cenah. Bapak brek nyandung masuk didukung ku anak teh. Sok nyebut naon kasep ka indung? Mama. Ka bapak? Bapak. Ieu. Ibu ti ayah. Ka mamah nyebat naon? Ibu. Ibi? Oh ibu. Ka bapak? Ayah. Ayah. Oh ibu dan ayah selamat. Oh sok gitu ari unggal isuk. Kan bae alus. Tak ieu pemuda yang hebat, sopan ka indung ka bapak. Ulah kos pemuda di Cianjur bubuk dipas, bubuk teh dipapas keun cakatu di naon teh jang? Di Mohak. Di Mohak. Mohak. Cong celokon tina mun-munan kana punuk nincu mah kejeli dirancung-rancung. Da balik teh ka imah teu wauheun indungna cek indung itu anak aing lanak cenah. Nu hiji mah oco bukna teh dikonengan. Nurutan urang barat. Urang barat pada geus ti tadina buuk koneng pirang, irung mancung, awak jangkung, kulit bule ditini ku emas putih, matching katingalina teh. Tatangga nurutan oco awak penek pecekrek, kulit hideung, irung demes ditini ku batu kecri. Cek aing teh persis yang memuning ditenok. Karinungtun ka sawah. Ngomong ka kuring tadulah sebagorah geur da usat mah kuper. Oh aing mah rumah sawe kuper kurang pergaulan. Ari si aku gaul berarti nya heueuh abdi mah gaul. Ari gaul naon kitu da GUL, G na gaya, U na ulin, L na leuweung berarti maneh anak Tarsan. Hese diome-omena teh. Matak di pemuda maksa ka masjid tara salat berjamaah tara daek. Ka majelis taklim tara buukna keukeuh hayang dikonengan. Keun ibu cenah dikonengan kabeh. Malahan mah tamahan ku ibu make laja jeung salam. Kulub huluna. Lumayan sakeur muludan dah. Eueuh aing mah. Ka bapak nyebutna teh bokap. Da anjeun trijab brigo ge. Ka inung nyokap. Anu watir ninina kacepet panto nyokep. Komo pareum lampu euy. Akina mah geus lemong euceu nyakup. Ieu alirannya. Lajeng teraskeun. Amna dengan mo aing aya. Injang. Bener-bener hebat. Sok nyebut naon ka inung teh kasep ma jeung bapak, ieu ibu jeung ayah alhamdulillah. Rasul pernah ditanya ku sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku muliakan di muka bumi ini?" Rasul menjawab, "Ummuka." Siapa lagi Rasul? "Ummuka." Siapa lagi Rasul? "Ummuka." Siapa lagi Rasul? "Abuka." Inung anjeun kakarek bapak Anjeun. bapak maneh. Da bapak aing mah jauh di Cianjur. Inung anjeun kakarek bapak anjeun 1 berbanding 3. Hartina di mana ujang boga rejeki ka bapak mere duit 10.000 ka indung mah kudu 30.000. Ka bapak mere 100.000 ka indung kudu 300. Naon sababna indung anu ngandung bapak anu Ngalah duit. bener ngalah duit. Indung anu ngandung bapak anu naon kasep saja pe tinggal duit teh naon? Nu migawe. Migawe saha? Migawe indung. Migawe ibu. Aduh Gusti nu Agung. Nu kumaha migawe na aing teh apa ya? Ibu matak budak geus sagadeke sare pisahkeun. Iya ibu tara tolih kana naon keur sono jeung salaki budak kajajak nyaring anjir keur migawe. Iya bahaya ya. Indung anu ngandung bapak anu ngayuga teh nu usaha
anu kasab ekonomi keur pangabutuh rumah tangga termasuk meuli baju meuli imah nyen imah jeung pake jajan ujang jeung palaput Tri. ujang teh putri kakarek nyaho aing mah aduh ampun budak baingan dadana teh rada montok budak teh indung anu ngandung bapak anu ngayuga indung tunggul rahayu bapak tangkal Derajat. oh, bener pinter suka tarik tangkal kalapas ya tangkal derajat bener indung kudu dipunjung bapak kudu dihormat kumaha kasep ari ngahormat kumaha bisa kolak oh bapak ujang tantara Lain. polisi Lain. hansip Lain. nah cuma kayak kieu hormat ka indung ka bapa malin kudu hormat kuleungeun tapi ku bahasa di mana ngaliwat ucapkan punten ibu bapak abdi ngiring ngalangkung gitu atuh imah indung bapak keur cicing lalawang ujang rek keluar gajelang tip ka nyengsol sira bapana ada jangnya itulah pemuda yang Bat. yang dimusuhi oleh Iblis. yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah termasuk para santri, para kiai didik, para putra urang sadayana anu senantiasa walaupun masih budak geus neangan ilmu terutama ilmu ibadah sing tercatat sebagai musuh iblis dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Amin. Jadi nomor kaopat musuh iblis teh sabun. Sabun naon? Sabun mani ari maneh. Sabun nasa api taatillah. Nok mah sabun mani ieu teh. Ah geus riweuh imang ngaji teh di Bandungan tadi. Kalimat iblis ade musuh anjeun di alam dunia ti golongan umat kaula iblis menjawab sabani mutahabbani fillah dua insan sejoli pemuda dan pemudi anu silipi ka cinta silipi kanya silipi ka geus aya dina ridona Gusti hartina pemuda pemudi tarawani silita kol manya apel silita kol teu kaharti aing mah nyi ka dieu aku cinta padamu belatok sama aku juga cinta padamu beletok renyul tarangna teh balik silita tangkep ih pemuda pemudi teu wani silita teu wani silipat silih pacok bener tewani silih ledot terkecuali parantos nikah bener nikah le nikmat teh tewani silih pacok tewani silih tangkep terkecuali parantos nikah itulah pemuda pemudi yang dimusuhi oleh hartina ibu jeung bapak anu parantos nikah sudah terjaga dari godaan iblis. Amin ya robbal. Sabab persetubuhan ibu jeung bapak dalam keadaan muasyarah bil ma'ruf bergaul dengan baik. Amin. Ibu nyium tarang salaki jadi ganjaran, salaki nyium tarang ibu jadi ganjaran. Tapi pemuda pemudi encan kawin geus silih cium silih pacok boga ganjaran teu boga teu ibu nucan kawin bobogohan keneh geus silih cium boga ganjaran teu? Boga. Oh geus atuh rek ditarulis di poek tuh. Naon cenah usad ganjaranna? Pemuda pemudi nucan kawin geus wani silih cium silih tangkep sareng boga ganjaran nyium 7.000 bujur monyet. Sia akan tah. Yangnya. Terakhir musuh iblis desa cenah iblis musuh anjeun di alam dunia atau golongan umat kaula wa muhibbul fuqara wal masakin wal yatama jelema adu dedahnya ka fakir miskin jeung ka anak yatim aya di dieu fakir miskin aya ari fakir teh jelema but edan sia punten kanu bararutut kos nu kasep ya ari fakir teh jelema butuh lin butut
Abang ganteng sih maneh. Aduh, ampun. Butuh kunaon kasep, butuh ku duit lain? Lain, sabab ena jelema miskin ayeuna lamun butuh ku beas geus aya program pemerintah dibere beras raskin bantuan untuk orang-orang miskin. Baheula mah beras raskin pertama keluar bula mau dicocolkeun kana sama lain sama nu ngilu kejo tinggalin acoet. Behar. Butuh ku duit, aya program pemerintah BLSM. Butuh ku naon atuh? Pemuda-pemudi anu ngabantu ka orang tua hartina nu butuh teh para manula. Naon cenah manula teh? Apal manula? Henteu. Eta manula ning Manila si eta mah. Akina ngenog sia. Manula teh manusia lanjut usia lain Manila. Jadi entog wae. Manusia lanjut usianya eta nini jeung aki-aki. Sabab rata-rata aki-aki jeung nini nyata lain jag-jag tapi lemah. Ari aki lemah kudu dikumaha kasep? Aki lamun lemah kudu dikumaha? Pencetan. Dicas. Astagfirullah. Ibu harianeun ieu budak. Aki tong papacuan sia ngagoler di tengah imah hese digaingkeun bisi incu mawa kabel dicas tah. Sabelah colokeun kana listrik, sabelah colokeun kana irung akina, ngagurubuk cenah hirup deui pada ajak jereg. Harian ini barudak akina dicas. Lain dicas atuh kasep tulungan ku urang, bener. Nini rek mentas di belah wetan ke belah kulon di jalan raya tulungan. Nini bade mentas mohon. Sok kade dipentaskeun ku abdi pentaskeun. Ieu mah nini rek mentas teu kaur ngalengkah rek ngalengkah torojo motor. Mundur deui aduh sia motor. Torojo endruk aduh sia mobil badag. Kalakah di video ku pemuda anjir urang kasupkeun kana YouTube cenah. Mi HP pemudi lamun boga nini ya tawa inu geus kolot supaya manjang ibadahna. Kapan jadi salim anterkeun tungtun. Ieu mah Gusti Nu Agung ditanya. Ni kunaon nini teh tara ka madrasah, tara ka majelis salim ayeuna mah. Lain teu hayang Gusti. Kaburu nginum heula ieu mah. Ijang cai ijang. Cai. Nah, ari maneh dititah teh Gusti Nu Agung. Pamukakeun. Bismillah. Apa nuluy kanu tadi lain? Geus kolot mah Gusti lain teu hayang di ka madrasah teh. Panon kurang tempo leumpang ngarampeol ngomong balelol. Eta kamari aing hayang ka madrasah karek meunang 3 lengkah batur mah geus narepi. Aing nepi batur bubar. Atuh balik teh aing teh ka sareupnakeun kapoekan balik rarampajakan mapai pipir-pipir imah batur. Palebah sawah aing ripuh rek nicak cukang gebrus kasolokan. Nyang saya anak kamalir. Samping nyigsat kana cukang teu kaomekeun da hese siku nyeceb kana leutak. Ngarap-ngarap nunulungan eueuh wae ari jam 8 peuting sebrot mawa batre sugan teh incu mapageun nu ngobor belut. Ari pas nyebrot kanu aing rada lila bari ngomong anyir porono. Lain seuri satu tulungan. Aduh ampun aing. Gusti Nu Agung. Nya deudeuh cinta ka fakir miskin jeung ka anak yatim. Yatim pika cinta ku urang Bu. Pika cinta apa maaf. Bere yatim, ujang yatim mohon. Ya duit ti Bapak 100.000. Jug. Ngan kade ulah ki ujang yatim mohon. Ya duit ti Bapak 100.000. Nya nuhun jang ka dieu. Naon Pak? Ari mamah aya. Rek naon atuh? Lajeun teh mere ka yatim nanyakeun inungna deui. Pedah inungna ran-ran han-han ken-ken. Rana haneut keneh. Jambu batu janda muda beranak 1. Di Cianjur mah aja potongan awak istri teh jahe zurade janda herang susu bujur rada gede. Aya di dieu aya. Aya eueuh. Cik menta nomorna lah.
Sing cinta deudeuh ka anak Ti. eta teh dipika musuh ku Iblis. iblis. Terakhir, sebagai tanda syukur kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia dengan berbagai fasilitas anggahota keur sarana ibadah ka Gusti. Au. Sabab anggahota teh Mat. nikmat ujang boga irung, Boga. aya liangan eueuh, Aya. aya liangna ti luhur ti handap. Tihanap. Bener, lamun ti luhur ripuh usum hujan ngrebek sia. Boga ceuli boga, Boga. ujang gaduh cepil, Aduh, gaduh sabaraha hiji. 2 Aya daunan eueuh, teu aya. aya eueuh. Teu aya. Nu ujang aya daunan. Eueuh. Sakitu nemrak ieu budak teh sadar. Marukan si mah daun ceuli teh cara daun cau meureunnan. Boga daun ceuli teh? Boga. Mana? Heuh aya atuh. Daunna heuras leuleus. Geras. Heuras. Heuh nugeng hees teh meureunnan. Kos tanuk heuras leuleus. Leuleus. Leuleus deui coba ibu bayangkeun daun ceulina leuleus. Dibonceng teh ku bapana ka panggeleseran ka itu anjir sapanjang jalan kekelebetan we da leuleus. Sedeng gitu. Naon? Sedang. Ari sedang manangtung jegreg sare nilap bener. Bener. Kenaon gunana ceuli kasep? Keur ngadenger. Ngadenger, ngabedakeun pirang-pirang Dunia. dunia sora. Beda sora sagala rupa teh kunaon kasep? Ku ceuli favorit anak muda motor Ninja Kawasaki 4 tak knalpot megapun genah najan teu ditembok ku panon kareung ceuli sorana beda. Ren ren ren. Aduh, aing mah di imah tatangga boga Ninja dewek teu di kamar we jeung son cabak tarang ku pamajikan si akang hareeng deui. Ibu teu kaluar tatangga ngahanetan mobil ngan mobil jadul tahun 70 pan ari mobil kolot teh geuninganannya. Satrumna teu pati ngeusi aki lemah di setatar tibatan gancang hirup teh siga merek ngajuru pan. Dorong satik dorong. Hurung digejerung. Ieu mah Honda Jazz injection. Teu ditembok ku panon ku ceuli beda sorana. Aduh. Ceuli mah ku ini mati mata tolong boroni ngutul katempo ku panon nu katempo ku panon nu teu katempo bisa dibedakeun ku ceuli heueuh. Angin leutik mati tiis tepoi-sepoi tiis kana punuk ngahilwir angin badag tangkal doyong ngaguruh ngahiuk. Paur ngapu ke panggung euy. Angin jeung ombak beda. Ombak maka tinggal nyerung kuina cai ku panon keur ngaguruhna ku ceuli ombak. Alah aing ge reuwas nya eta teh. Diadu kana karang. Da teh diadukeun mari puh ngaguruh aing ti ka subuh malaya tungtungna. Sok ibu bapak baralik aing ngaguruh keneh anu rek nulungan. Saur Ajamar Media punten beliau Allah guru besar ceramah sim kuring. Pandeglang Banten Balingping Bayah sering ngelangkung teh ka dieu. Tepi ka kamari doonang ka daerah Banten daerah Citorek. Aya Citorek. Dijemput ku panitia punten teh Pak Ari itu nu pasir luhurna pasir naon? Oh pasir budeg. Eta ceter ngampar di handap. Oh lebak bonge eta mah. Niupna ulah sakalikeun lamun sakalikeun mah lain angin lain ombak jadi pestol. Ujang apa pestol? Pal. Sok nangtung di dinya sagedeung. Nangtung. Sok nangtung tuluy. Malik ka dieu. Nah, cicing.
Sok diaksikan laku Jet Li Jackie Chan geningnya anak Trans TV. Kadi atuh malikna di kokang. Nyerengeh ditembakkeun peloran meureunnan. Pistol beda bujang granat mah digegel heula. Nya daguan muragna tuh banyak bitu nah kokot buntung aing meureun. Geus lah. ABG ayeuna ye merdu sahdu umur 17 paingan loba lalaki nu bogoh. Patumpang sora jeung 40. Assalamualaikum. Ibu Dewi aya. Temalan ku 40 tahun nyempreng dan nyarekan salaki. Cuma teu uruskeun budak nu gede Gusti ngeubung seuri weh. Jebadang tot polo, pejuh teh jebadang tot bool. Cenah tadi bade ka mana kitu wawartosna. Teuing tadi bade bonceng ku kabogohnakeun bae. Anak euceuk kada dibonceng masa ulah dikompa we cenah. 40 tah. Lamun lalaki bapak-bapak 60 tahun di dieu tah sorana deet badag 60. Ari cek abah mah kieu jang. Maneh ulah kikituan ngewa ku tatangga. Mun rek kawin-kawin mun moal ku ujang ari ku abah. 60. Ayeuna emak-emak 70 tahun. Tadi mah 40 sepit gancang, lamun 70 mah emak-emak dumareuda. Ari cek emak-emak kieu maneh teh om. Alah aya om di dieu. Ganti tong ku om. Ari cek emak-emak kieu maneh teh mimin. Atuh diganti malah geus angeus, ngetuluykeun lah. Masalah rumah tangga emak mah ngajurung-jurung mah nyaram eta mah tergantung kumaha maneh. Da maneh nu butuh nu ngagantungna oge. Ngan ari kahayang emak-emak ieu maneh boga salaki teh Gusti kudu kanu kanel imana, kanel pesakna. Keun bae kanel kulit beungeutna oge. Amit-amit. Terakhir budak 10 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak wingaos. Balik ngaji ka mana Mamah Jang? Mama mah tadi entos satapan tahajud teh langsung ngos Quran. Ari teh bapak mah ibakna teh tara diangir. Nyerakeun sia pejuh teh, pajarkeun aing rewog deh. Maneh tadi ngaji? Ngaos papatahan ku si Aa. Non hancana? Jim Jabarja, Mim Jermi. Ha ro Jabar har Jim Jabarja, Jaja Miharja. Artis eta mah. Hiji deui dua cereug. Bajabar Bapak Jabar Pak Dalu PS Duda Jabar da Bapak Duda. Pajarakeun heueuh sia. Maneh beurang sakola agama? Sakola. Non pelajaranna? Bahasa Arab. PTL-nya? Sok. Non bahasa Arabna sakola? Madrasatun. Siswa? Tilmidun. Siswi? Tilmidatun. Lonceng? Jarosun. Nurugtuk? Mudun. Goblok pejuh teh. Ada sar pejuh tuh karena ge Bahasa Arabna imah? Baetun. Panto? Babun. Janela? Subakun. Dulurna emi? Bihun. Goblok. Pak, Naon? ujang tadi maghrib ceurik. Kunaon? Ujang teh ka masjid ngilu salat berjamaah dicarekan ku kolot. Nah, Ujangna can disunatan. sabar geus sisitan ge. Sabat taeknya rek sunatan, sabat rek berjamaah mah. Nya, Pak, Naon? ujang mah nyeri hate. Kunaon? Ari ujang pedah can disunatan ngilu salat ka masjid carekan itu geuning loba geus disarunatan teu sarolat teu dicarekan. Keur usum di kota gelah kapalang sabar hirup mah. Ari bapaknya ka ujang. Komo we kasep tong bereningis kumalanang di alam dunia baheula keun rahim ibuku bapak sok ditempuan samu sakali mah. Geuning aya nama gondrong. Loba omong sadisiku ku aing coba. Bener bapaknya ka ujang. Bener? Geuning kamari malam Jumaah lampu pareuman. Lain ku bapak aliran di PLN. Manya ya PLN ngoronang. Astagfirullahaladzim.
Nikmat celi urang saur Rasulullah sebagai tanda syukurna, alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Anjeun kudu campur gaul konsultasi diskusi jeung para kiai para ulama jeung celi aranjeun sing sering dikupingkeun kana fatwa agama. Alhasil barudak ulah eureun ngaji jeung sakola, pemuda-pemudi remako-remaki remani, yuk kita berbondong-bondong mencari ilmu datangan setiap majelis ta'lim. Mana eta 100? 20 hadikeun 5 oh geus dibikeun nya tah ujang di 50 bener nu ujang 50 pulangan ka dieu 50.000 naon hesena nu maneh mah jadi leuwih jeung nu tadi oh nu merong we hayo tah jadi duit uing mah salamet tapi mau arek disodakohkeun ka palang sodako bisi dicoret deui ku malaikat sing meuli lieur cenah aing teh terakhir tanya 50.000 siap di mana Kangjeng Nabi pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di mana Di Mekah. di nanaon di jero naon Di Ka'bah. lain di mana Di Mekah. oh di nanaon jang di mana ka dieu jang panas Ejang di mana Kasep Di Gua Hiro. surat naon Al-Alaq. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. bacakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi qaqadah rabb. Ini kadodoh kumaha ieu teh? Sok tenang rek ka mana sih? Sok tong dicangeum atuh etanana tah leupaskeun. Nya heueuh ngapeun atuh dicangeum mah. Sok beh payun ka dieu. Nah, sok. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal ladzi akram. Bios dibejaan ku Akang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal Rom. alladzi alladzi 'allama bil Qalam. 'allamal insana ma lam ya' Lam. 50.000 kayak ku ieu misigeuna nuhun Nun. sakitu anu kapihatur luhur saur besora ulah kirang-kirang hapuntenna usikum wa nafsi bitaqwa wa tawakkal 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Walaupun kita datang dengan berbagai kesibukan, ada yang capek bekerja, ada yang baru pulang dari sawah, ada yang baru selesai berdagang, tetapi kita tetap melangkahkan kaki ke majelis ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita dicatat sebagai amal soleh dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Amin. Sahabatku, setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan, bahagia di dunia dan lebih-lebih bahagia di akhirat. Tetapi kebahagiaan yang sejati hanya akan diraih oleh orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya, Rasulullah diutus bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya untuk satu golongan, tetapi menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Sahabatku, kalau berbicara tentang cinta, ternyata cinta itu bermacam-macam. Ada cinta karena terpaksa, ada cinta karena ada kepentingan, dan ada cinta yang benar-benar tulus karena Allah. Cinta yang pertama adalah cinta karena terpaksa. Misalnya seseorang menjalani sesuatu bukan karena keinginan hatinya, tetapi karena dipaksa keadaan. Cinta seperti ini tidak akan bertahan lama. Yang kedua adalah cinta karena ada tujuan.
Selama ada keuntungan, dia bertahan. Ketika keuntungan hilang, cintanya ikut hilang. Tetapi cinta yang paling mulia adalah cinta yang tulus. Cinta yang tidak berubah walaupun keadaan berubah. Inilah cinta yang harus kita miliki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dimuliakan Allah, bagaimana tanda kita benar-benar mencintai Rasulullah? Yang pertama, kita lebih mengutamakan perintah Allah dan Rasul daripada hawa nafsu kita. Kalau azan berkumandang, kita tinggalkan pekerjaan sejenak untuk sholat. Kalau Allah memerintahkan menutup aurat, kita laksanakan. Kalau Rasul memerintahkan berkata jujur, kita jujur. Karena cinta bukan hanya diucapkan, cinta harus dibuktikan dengan ketaatan. Yang kedua, orang yang mencintai Rasul akan senang berada di tempat-tempat yang dicintai Rasul, yaitu masjid, majelis ilmu, majelis zikir, majelis selawat, majelis Al-Quran. Kalau hati kita selalu rindu datang ke pengajian, itu pertanda masih ada cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga, orang yang mencintai Rasul akan lebih memilih apa yang diridai Allah daripada mengikuti hawa nafsunya. Karena hawa nafsu sering mengajak kepada keburukan, sedangkan Rasul selalu mengajak kepada kebaikan. Sahabatku, Rasulullah adalah manusia paling mulia. Beliau lahir di kota Makkah pada tahun gajah. Tahun ketika pasukan bergajah yang dipimpin Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah melindungi rumahnya dengan mengirim burung ababil. Inilah bukti bahwa sebelum Rasulullah lahir pun Allah sudah menjaga kemuliaan beliau. Rasulullah tumbuh menjadi manusia yang paling jujur. Beliau mendapat gelar Al-Amin, orang yang paling dapat dipercaya. Bahkan musuh-musuhnya pun mengakui kejujuran beliau. Sahabatku, akhlak Rasulullah begitu luar biasa. Ketika dihina, beliau membalas dengan doa. Ketika disakiti, beliau membalas dengan kasih sayang. Ketika dicaci, beliau tetap tersenyum. Karena tujuan beliau bukan membalas kejahatan, tetapi menyelamatkan manusia dari kesesatan. Inilah yang harus kita teladani. Kalau ada tetangga yang berbuat salah, jangan langsung dimusuhi. Kalau ada saudara yang menyakiti kita, jangan buru-buru membalas. Belajarlah memaafkan, karena memaafkan adalah akhlak Rasulullah. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita mencintai Rasulullah? Kalau jawabannya iya, mari buktikan. Perbanyak selawat, rajin sholat berjamaah, rajin membaca Al-Quran. Hormati orang tua, sayangi keluarga, jujur dalam berdagang, amanah dalam bekerja, karena semua itu adalah ajaran Rasulullah. Jangan sampai kita mengaku cinta kepada Rasul, tetapi malas sholat, mengaku cinta kepada Rasul, tetapi lisannya suka menyakiti orang lain, mengaku cinta kepada Rasul, tetapi tidak pernah membaca Al-Quran. Cinta yang sejati harus dibuktikan dengan amal. Sahabatku, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang istiqamah di atas sunnah beliau. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.